Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana, karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peuenteungeun unggoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng jujutan carita Jakarana karangan Amburos nu kiwari baris di Bandungan bagian anu ka-62na. Sakumaha ieu naskah nu kantos disungsi dina bagian anu ka-61, pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam teu beurang di lembur. Di hiji pelemburan khususna Tabah Badrowi anu harita keur ngaladenan nyatana Jang Jakarana. Tah dilalajoananku murid-muridna Mbah Wad Badrowi. Kumaha atulah jangan ada cerita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kadihilap like, subscribe, komen sareng loncengna di toelnya atau nuhun ku mangrupi perhatosana mangga urang Bandungan deui caritana. Harita mangsa alam beki berang baik. Sedengkeun atuh anggang di pelemburan harita keur lumangsung tarung antara Mbah Badrowi jeung hiji tangtung ngajajaka nu katelah jangran Jakarana teh. Malah harita Jang Jakarana atuh ngagereneng jeroning hatena. Samalah hatena atuh lelenyapan jadi tanda tanya di ongkoh. Nah manehna teh kira-kira mampu atau moal yang hareupan aki-aki anu katelah Mbah Badrowi sabot keur ngahulang kitu Jang Jakarana calengkeung Mbah Badrowi harita. Sia kaya ngahulang sia walak beda maju deui sia kaluarkeun si sia kabeh pangabot tu siakeun dijajah sia ku aing maju deui. Sok ya sia Badrowi da ingo ge moal mundur sok sadaja dipikeun kaja oge. Halus eta memang kudu kitu sia walak. Ari jadi jalaki mah deuleu. Nya geus kitu mah kelawan teu loba omong deui. Harita kana. Jung atuh harita Jakarana harita ngalungkeun bedogna ka sisi. Terus atuh harita nangtung ajeg kadua sukuna rada dibuka saeutik bari jeung dibarengan ngarepetkeun kadua dampalingna. Sajajar jeung dada. Terus dibuka lalaunan katempo leungeun Jakarana harita teh ngageleter. Ngageter nampokana
peta musuhna kitu bahwa Drobi panuna harita mencerong teu ngicik-bicik lantaran hayang jelas jeung sidik kana naon rupa gerakan Jakarana. Tapi cileng sakilat kiba Drobi ngarawel itu anu keur dicekelan ku si Juprik tadi teh. Atuh si Jupri teh herwaseun ari ngadadak kitu mah dicokotna. Dina kayaan kitu sakilat Jakarana atuh ngadorongkeun kadua dampalingina ka hareup. Bari jeung dieusi ku tanaga jero anu rohaka. Karasa tina kadua dampalingina aya hawa panas anu ngaheab sumaramba saterusna kadua dampalingina didorongkeun sakaligus ka pelebah musuhna. Bari jeung ngagorowok sorana tarik pisan. Nampok kitu atuh bahwa Drobi teh harita cicicingeun. Sakilat eta iteu hulu mamung teh dipalangkeun dihareupeunana dipake nada serangan anu kaluar tina dampalingan musuhna. Siut harita kadenge ku sarerea oge atuh soradu ngageleger jiga guludung aweuhanana kadenge ka kuliah eta tempat. Dina kayaan kitu awak jang Jakarana harita mending ngalayang. Grobas gebru atuh rag-rag hanta kena rungkun anu barala anu aya di sisi jalan kadorong ku kakuatan itu kena Mbah Wadrowi nu tetela kakuatanana leuwih rohaka. Nyaksian kajadian kitu si Oded jeung batur-baturna harita pating gurubug bakat kurewas ari panon atuh marotot mencerong ka hareup. Tapi teu bisa nempo naon-naon lantaran kaayaan di dinya ngadadak katutupan ku haseup modas anu ngagulung minuhan pakalangan tarung. Nya sanggeus sababaraha halila haseup teh mimiti ipis lantaran katebak ku angin berang. Breh di dinya katempo bahwa Drowi harita teh keur nangtung bari jeung nyekel itu. Sedangkeun Jakarana mah atuh harita ngajoprak awak ngapabengkang deukeut rungkun saliara anu katempona rebah kabeh. Udang sia kuya anu karek bisa ngadayap sok sia gara maju deui sia tapi sia cenah ngajawab heula sia ku sia pernah naon sia ka manusia anu ngaran Diriga. Ceuk Mbah Wadrowi nyakakak seuri bari jeung diteruskeun kunanya ka musuhna anu harita keur ngajoprak. Horeng si mana horeng Mbah Wadrowi teh jigana geus sadar geus nyaho geus inget deui ingetanana musuh satru bebuyatan teh anu mangga anu miboga kila takis teh tayalian iwati Mbah Dirga teh alias Bapak Kukutna jang Jakarana. Sedangkeun harita Jakarana masih keneh can hudang ngajoprak we ari panon anu molotot mureleng jiga anu hayang neureuy. Barang menang padanya tibah Wadrowi kuniang Jakarana harita hudang lalaunan pisan jung nangtung bari jeung nyekelan dada. Breh katempo dina sela-sela bibirna aya getih segar anu ngabrebeh. Hebat sia kuya masih kene sanggup hudang. Aing sia jawab padanya aing. Aya hubungan naon antara sia jeung si Dirga? Jawab sia kuya. Ngek naon siam make jeung hayang nyaho sagala itu si goblok. Nya andi tanya teh lain gancang ngajawab sia wablak. Tapi kalah malik nanya dasar konyuk kuya sia. Mbah Wadrowi manehna ambek. Da eta we awakna ngagidir ari huntu teterak tekan. Heug sia teh naon sia mu ngajawab pananya aing. Tapi aing geus boga kayakinan yen sia teh murid si Dirganya. Jakarana hangaranjung ngarasariwas geuning tetela Mbah Wadrowi teh bet bisa neguh ka manehna. Nah hanya hoti mana bisa kitu ceuk geurentes hatena Jakarana. Nah hanya hoti mana si laing atuh bisa ngomong kitu. Hei aki-aki.
dengekeun sia ku jaleunik. Geus tangtunya ho sia dewek padele. Najan sia rek kumaha-kumaha ge moal dianel ku aing. Sabab aing geus bisa nangtukeun sia teh pasti muridna si Dirja. Bah Wadrowi seurinya kakak. Bari jeung panon mah ngapurilah ka Jakarana. Lamun sia penasaran ku aing. Nah, keun sia ku dewek di bejaan. Ilmu anu ku sia digunakeun geus moal salah deui eta teh ilmu bayu geni ari nu bogana si Dirja. Atawa bisa oge disebutkeun kilatakis. Nya, anu geus puluhan tahun teu panggih ngaleungit teuing ka mana. Barang ngadenge kana omongan Bah Wadrowi kitu. Teteh lah bener pisan bisa neguh kana ilmu anu digunakeun ku manehna tadi. Jakarana ngarasa kaget lantaran memang teu salah eta teh ilmu dipamere ti bapa kukutna nu diwariskeun nyatana Abah Dirja. Jadi benar ieu jalma teh si Badrowi musuhna si Abah anu teteh lah geuning pamimpin garong gerot si belang teh manehna teh. Kunaon sia kana ngahulang goblok. Rewasnya nya jeung rewas ya. Sok urang teruskeun sia bitutama jeung aing. Penasaran aing mah hayang ngajajal sia ka murid si Dirja. Nya goblok ilmu nu kumaha deui sia maneh teh goblok. Hah? Meni somong sia. Pugu anjeun anu sombong mah aki-aki. Montong somong oge pantes aing mah dewek atuh. Da dewek oge atuh matak somong teh lantaran segala ilmu geus nyampak di aing. Hayang nu kumaha hayang jurus naon sia? Hayang jurus bangkong loncat? Jurus banteng linglung? Atawa hayang jurus kuda beger? Sok tinggal nyebutkeun segala aya di dewek sia. Cek Bah Wadrowi ngomongna bari jeung dibarengan ku susirian nya kakak. Manehna kacida pisan nganggap remeh kanu jadi musuhna. Samalah kituna teh atuh bari jeung ngalejeg dedek cicing. Sikepna estuning sombong belengong asa aing pang jagona. Asa aing pang unggulna jeung asa aing moal aya nu bisa ngarubuhkeun atawa ngelehkeun ka dirina. Pok jang jaka harita. Si laing mah jadi jalma teh meuni jiga goong nabuh maneh. Tong asa aing jadi jalma pangjagona ulah rasa aing uyah kidul. Da moal mah da manusia mah yeuh moal aya anu jago. Har, eta beju sia kalakah disadaki kitu lamun aing lain jago cik sok. Dadah ieu sarengat aing. Hiap. Cilung sakilat bahwa Wadrowi luncat diberi jenga kuruk itik nang molebat atuh ngarah tarangna jang Jakarana. Gebog atuh jang Jakarana ruas lantaran seutik oge teu nyangka lamun Bah Wadrowi arek ngadadak narajang. Hiuk keplos Jakarana atuh rikat ngelokeun sirahna. Sabot keur kitu seak itik Bah Wadrowi ngolebat deui arek ngabot kana cangkeng. Sorana meuni ngahiung bangbaraan. Hiuk gebluk atuh Jakarana harita ngelabuhkeun awakna terus ngakurentel kagigir. Sabot awak Jakarana atuh keur ngagorelentel cileng Bah Wadrowi luncat hiuk eta harita ieu teh dibubat babit ngencang ngatugu ngarah kana sakur awak jang Jakarana nu jadi musuhna mesikeun gogorentelan we harita teh jina tanu hiuk gorentel geblug pikeun sababaraha kalima ieu ngahakan tanung alias lemah. Sadangkeun taneuh anu geus kakeunaan ku itekna Bah Wadrowi menikeun ka muncrat mancaura beuteung kabayangkeun akibatna lamun eta itu keunakan awak musuhna geus tangtu bakal remuk hancur sapada harita. Jakarana harita awakna terus gugurentelan ningkahan panarajang itek musuhna lantaran Bah Wadrowi harita teu eureun-eureun terus ngudag-udag teu mere pisan nolong karang atawa kasempetan. Dina hiji kasempatan sabot ke Bah Wadrowi hatuk terus ngarangsag nyerang. Jakarana anu keur gogorentelan sakilat sukuna ngarengkas suku Bah Wadrowi. Yung
Udah, Goblok. Awak Ki Badrui harita kene labuh nempong kitu sakilat Jakarana ngagurinjakeun awakna hudang. Terus jeleng luncat mundur ka tukang. Rada anggang ti musuhna. Terus atuh nangtungna bari jeung renghap ranjung. Ambekan kerasa eunga beungeutna katara pias koneas bajuna oge atuh meulikeun kaju ubaseuh ku kesang. Korejaat atuh harita. Jang Jakarana ngorejat. Dituturkeun Abah Badrui oge. hiyak aduh. Korejaat deui Bah Badrui oge. Hudang tindat labuhna sakadapan mah atuh serog duanana can aya nu maju deui. Ukurna rarangtung bari jeung renghap ranjung sabab Bah Badrui oge sarua ngerasa capek. Malah dina jero hatena mah muji ka Jakarana nu jadi musuhna. Ya, urang ajar. Kesalah sia lamun jadi murid si Dirga dia. Yang jalan lumayan pangebus nucusnya eta pejuh teh. Tapi hanya sia moal ngayaman lila hirup goblok di dunia sia sabab dewek geus kada sumpah rek numpur ludeskeun sakabe jalma-jalma nu aya hubungan jeung si Dirga. Mentong seuri sakuya. Kurang ajar sia Badrui. Dengekeun sia ku si laing. Kuring mah teu sieun ku paeh lantaran hirup jeung paeh manusia mah ditangtukeun ku saurang jalma lain kitu. Jadi si laing mah teu kudu ngatur-ngatur umur batur atuh euy. Rek teruskeun gelut moal ye. Sok. Hayu tuluykeun moal teu nanaon. Da kuring oge atuh mundur. Ya, sia. Maka jeung ngomong sia ngatur-ngatur hirup. Pugu sia anu hirup rek di podaran ku aing jadi di podaran ayeuna pasti modar. Tapi tetep nu nangtukeun mah paeh mah angin Allah. Montong sok khutbah sia jurig. Pinter kana khutbah nama sia sarua jeung si Dirga. Ya, cium atuh harita. Sanggeus ngomong kitu teh cabut atuh harita Ki Badrui. Harita kene nancebkeun itu kena kana taneuh. Dua leungeunna sidakap sinu kudungal. Ngilang dina dada ari bibirna kunyam-kunyem jiga bayan nuker. Mapatkeun jang jawokan ajianana. Selila kayan lebah dinya jadi ngadadak aya hawa panas anu bekelila karasana asa beuki nyongkab. Tapi ngan saukur kaukur ku rasa Jakarana oge. Nu harita kenangtung rada jauh rada anggang. Barangkana awakna karasa aya hawa panas anu datang. Sakilat jang Jakarana ngawatak ilmu banyu sagara anu bisa ngaluarkeun hawa tiis anu kacida tiisna. Pikeun ngalawanan hawa panas anu asal tina sakujur awak Bah Badrui. Jakarana harita ngangkat dua dampalingina. Awakna ajeg panon ranjingus mancrong ka hareup. Sabeukeur kitu katempo atuh Bah Badrui mukakeun leungeunna sarta geus siap sadia arek didorongkeun ka musuhna nyatana Jakarana. Tapi Jakarana eleh sarua manehna oge atuh geus siap-siap pikeun ngandorongkeun kakuatan batin maneh mah anu aya dina leungeun. Sanggeus kitu duanana atuh silih pancrong bari jeung silih ukur kakuatan sewang-sewangan. Terus sakilat atuh harita kene duanana bareng pating keleuweuh sorana tarik handaruan. Yo, jangan! Jelung-jelung duanana atuh harita. Pameh bareng laluncatan bari jeung masing-masing ngadorongkeun kakuatan dampalingeuna. Yo, yo. Jelegur atuh harita. Pating jelegur hiup geleger. Aya sora anu pating gelegur. Hiup beledubret. Dua dampalingina bantrok terus atuh didorong padonca-donca siga tejip beda jiga dogong. Duanana masing-masing awakna ngageter kasang badan ngagarajan jung maseuhan awak. Sakadapan atuh duanana terus leungeunna teh silih dorong, silih tongtak,
Dua kekuatan hawa panas jeung hawa tiis nu dikeluarkeun ku Badrowi atuh jeung Jakarana. Harita bantrok sarua kuatna. Bekelila awak anu duanana atuh pating geleter. Beuki rongkah. Nya dina pamustunganana mah duanana pating keleuweuh pating gorowok disusul ku awakna Mbah Badrowi anu harita ngacungkal ka tukang sedangkeun awak yang Jakarana mah ngalayang jauh terus atuh jebrol nubruk tangkal jengkol anu aya di sabudeurning eta tempat. Kebud atuh harita borobot tangkal jengkol anu katimna ku awak yang Jakarana. Harita penggas buah jengkol jeung daun-daunna harita teh ragragan murudu plak-plik buka handap lantaran katiban ku awakna Jakarana anu kadorong ku kakuatan tanagana Mbah Badrowi anu kacida pisan rongkahna. Nampo kajadian kitu si Oded katut baturna harita anu tadi nyaksian harita kene oge teu eueuh ngomong ngan panon we anu buria bencelik jeung bibirna anu calangap. Lantaran maranehna karek harita nyaksian gelut anu debikeun ka kitu rongkahna. Sabot keur kitu kuniang atuh Mbah Badrowi harita nangtung bari jeung terus geap atuh kana iteukna anu tadi nanceb dina taneuh. Terus goloyong atuh leumpang muruk kana pelebat tangka jengko anu geus peunggas sawareh breh di dinya katempo awak Jakarana ngagoler panonna peureum sakujur awakna lungse tangan pangawasa jeung jakate ukur katempo napasna we anu renghap ranjung ari dina beuwirna katempo atuh ngalai getih seger terus merebay rupana teh hideung maseuhan baju kampretna. Sia modar sia dirga boy ayeuna murid sia modar sia ku aing cek Mbah Badrowi harita seuri bari jeung nagak-gak hatena mah kacida pisan bungahna terus nangtung atuh ti jauh ti musuh bibirna anu kanal jeung jebleh teh beulikeun kanyerengeh. Hei sia anakku ya boy ieu menyangka poe pangbungsuna sia pikeun sia sok geura cacapkeun jampe modar geura sasambat indung bapa nya ayeuna pisan sia arek dijajabkeun ku dewek sia ka akhirat ceuk aing ge tadi aing rek modaran sia nya ayeuna waktuna sia goblok. Ngadenge kitu ret atuh harita Jakarana ngareret ka Mbah Badrowi anu memang harita keur ngabedega bari jeung ngomong. Terus atuh awakna maksakeun cengkat jang Jakarana teh kitu ge lalaunan ai sorot panon mah layu beungit katarapias adi biwir meulikeun teu sedengkeun leungeun anu sabelah deui mah teh lesot nyakal saku baju kampretna meni pageuh pisan ari buntelanana mah atuh geus puguh teuing teu puguh teuing ngadenge kana da geus eueuh keur kitu atuh hiuk Mbah Badrowi ngaheumbatkeun iteuk hulu maungna dipake notok dada jang Jakarana. Yo Allah Akbar astagfirullahaladzim. Jakarana harita ngagorowok narik napas nahan kanyeri anu luar biasa kuloko harita atuh tina bahamna jang Jaka ngeluarkeun getih kental tapi parandene kitu dina kayaan kitu Jakarana teh poho ngucap asma Allah. Hatena geus pasrah sumrah naon bae nu bakal tumiba kana dirina. Harita geus ikhlas saja nampi kana takdir narima kana qadar anu geus jadi milikna. Reup atuh panun Jakarana harita peureum. Breh dina sawangan katempo Abah Jirga nu jadi bapa kukutna jeung si Amburasti anu keur narangtung bari jeung malongkeun ka maranehna. Abah, ambu hapunten abi pileleyan Abah. Pileleyan ambu sanggis ngagerentes kitu mah atuh harita Jakarana geus inget di bumi alam dina kayaan kitu getruk Mbah Badrowi ngagetrukkeun iteuk kena 3 kali kana taneuh kalayang teh awak Jakarana harita nu geus teu walakaya ngalayang ka luhur lalaunan sabot keur kitu Mbah Badrowi ngangkat dampalingin anu katuhu terus dicerungkeun kana awak Jakarana anu keur ngalayang
Siuk atuh harita dak dumadakan aya angin ngaguruh limbungan, sorana mulikeun kasah mun ngaguruh mata gandeng. Angin puyuh anu ngaguruh terus ngagulung muter ngurlingan awak Jang Jakarana. Tapi aneh angin teh ngan saukur didinya we saralowek eta. Ari tatangkalan mah hiji oge eueuh anu aroyan, biasa-biasa we kawasasari. Bekelila sora angin bekitari anu terus nama kalayang awak Yang Jakarana harita ngapung mumbul kaluhur kabawa ku angin ciciptan Bah Badrowi. Sora angin anu ngaguruh di jomantara kadenge deui menikeun kaseah barejeng dibarengan ku sora Ki Badrowi anu seserian ngagakak barejeng tangah estuning mata kukurayeun. Terus kedapan makayan lebah dinya tebet jadi mata keung. Padahal harita kaayaan alam masih keneh berang. Bekelila awak Jakarana anu harita kabawa ku angin ciciptan Ki Badrowi beki jauh dijajabkeun ku paneteup Bah Badrowi jeung sakabeh murid-muridna. Samalah geus teu katempo jerimna ngan ukur tinggal titik hideung anu bekelila beki teu katempo. Antukna males eta titik hideung atawa awakna Jang Jakarana geus leungit ilang teuing terus dibawa ka mana. Da geus teu katempo deui cakakak Bah Badrowi harita teh seuri hatena kacida pisan sugemana. Lunas ya dirga, lunas ya dirga, murid sia modar. Jupri, Oden, kunaon sia sakabeh kalah ngajeredog wae sia. Bah Badrowi ngagurowo ka si Oden jeung si Jupri. Kitu deui jeung ka muridna anu sejen. Nu ti tadi teh kadenge sora-sorana acan nya barang ngadenge guruna ngagurowo kitu mah gurubug. Sakabeh muridna pati gurubug da puguh reuwas. Lantarna sararea keur arantang melong ka langit nempokeun awak Jang Jaka anu keur kakalayangan di jomantara kabawa ku angin puyuh ciciptan Ki Bah Badrowi. Aduh, cing atuh tonggogoh kagorowo kanting atuh abah heuras ye heuras reuwas atuh kuring teh bah duh. Nya bah reuwas kurang teh puguh kuring teh keur anteng melok ka langit. Nurutkeun si laing sakabehna kumaha emu dewe. Bah Badrowi nanya ka muridna anu harita geus rajeg narangtung hareupeun manehna. Aduh, kieu bah ieu duh hebat pisan. Cek si Dodeng harita bari ngeluktung teh ngacungkeun jempol leungeun duanana. Nembalana oge pandanya guruna samalah mah jeung ngacungkeun jempol. Nya bener hebat. Teu sangka gede ngabah teh duh aya kabisa kitu. Si Juha oge milu nimrung sarta muji ka guruna kitu deui atuh anu sejena. Aduh. Satuju kuring oge guru urang eta ya. Jempol pokona malah teu aya duana. Abah teu salah milih guru kuring ya. Menang pamuji kitu ti sakabeh murid-muridna Bah Badrowi. Atuh harita Bah Badrowi nyakakak seuri mending ngagakak jiga nu atoh. Jadi teu salahnya lamun sia kabeh ngabogaan guru anu jiga aing. Tah engke mah moal lila deui sia oge bakal bisa kitu euy. Bah, Euy, kumaha ari nasib si Jakarana nya geuning kabawa ngapung ka luhur ku angin. Cek si Oden harita kanu jadi guruna lantaran hayang nyaho ka nasib musuhna. dengekeun Saden. Ceuk nurutkeun si laing kumaha Saden? Nya ai cek kuring mah geus pasti paeh abah. Nya eta geuning eta pisan. Nyaho terus nyaha make jeung nanya sia ka aing. Lamun cangcaya sok geura urang cobaan jaya kana awak sia. Urang apungkeun ku aing sia jiga musuh urang tadi. Sia teh modar atawa daek teh modar sia. Bah ulah tuh bah ya abah. Apaan kuring mah masih kena hayang hirup jaba murid abah deui. Nya geus sia make jeung nanya kitu ka aing ari hayang kene hirup mah sia. Bah
tuh si Jupri rek ngomong. Ayeuna kieu banyak. Ayeuna musuh urang teh geus paeh. Utang nyawa si Obed atuh geus lunas. Da ayeuna urang saterusna rek kumaha yo. Si Jupri manehna ngomong kitu ka guruna. Bari jeung panon melong nanyakeun ngeunaan rancana anu diteruskeun anu rek dipilampah ku maranehna sakabeh. Lantaran ayeuna mah musuh anu saela ieu geus jadi panghalang kana sakabeh pagaweanana geus eueuh tinggal ngaranna. Ngadenge pananya kitu ti si Jupri pok bahwa Wadrowi harita. Dengekeun ka Jupri. Bener musuh urang ayeuna mah geus modal. Nya ayeuna mah urang balik heula ka guha. Lantaran dewek karek mere deui pangajaran ka sia kabeh. Gajek sia tong kemprak. Hanas atoh bah. Jadi pikeun sawatara waktu mah lemur teh sina amane heula. Kumaha kahar teh ku sarea? Sakabeh murid si Wadrowi harita emeh bareng ngajawab malah aya nu surak heula, aya anu surak sagala rupa. Ngan deuhuit ku si Abah matak gandeng pajarkeun teh. Nya sanggeus kitu mah terus maranehna bring we ari ditinggalkeun eta patempatan. Nu maksudna taya lian deuk barali ka guha anu jadi padumukan maranehna. Anu mangkuk di wewengkon leuweung datar teh. Gancangna ieu carita kaum dangu sanggeus sababaraha poe aya di perjalanan. Akhirna Bah Wadrowi sapara kanca teh geus nepi weh ka tempatna. Nyatana ka guha teh. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah mangedi baris neraskeun ieu carita baris dipaju bagian anu ka 63. Hatur nuhun loh kumaha perhatosanana ujung kantun kasadayana kade heula like, subscribe, komen jeung loncengna toelnya. Hatur nuhun ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.